Assalamualaikum Sampurasun. Wilujeng tepang deui murid-murid ibu di kelas 3 sareng Ibu Abila dina pelajaran bahasa Sunda. Materi dinten ieu nyaeta ngeunaan nyieun hiji karangan dumasar kana gambar mangrupa hiji palagraf atanapi palagraf pondok. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar ini. Perhatoskeun gambar ieu. Pek ku hidep jieun karangan pondok atanapi hiji palagraf dumasar kanu gambar nu di luhur. Silakan dibuat karangan pendeknya berupa satu palagraf berdasarkan gambar di atas. Seperti apa kira-kira ya? Nah, seperti ini. Dinten Senen dadi upacara bandera di sakola. Dadi, Yaman, sareng Husen mancen tugas janten pengibar bendera merah putih. Tah sapertos kitu contoh karangan sapalagraf lumasar kanu gambar. Ayeuna perhatoskeun gambar nu kadua. Kumaha contoh karangan pondokna? Sapertos ieu nya. Barudak kelas 3 nuju beberes kelas. Kelasna bersih tur rapi. Barudak kelas 3 bebersihna unggal dinten. Diajarna janten sarumangat sabab kelasna karaos nyaman. Ya, jadi anak-anak di kelas 3 ini semuanya pada rajin bersih-bersih kelas ya. Bersih-bersih kelasnya tiap hari sehingga pada saat belajar mereka sangat semangat karena keadaan kelasnya bersih dan nyaman. Seperti itu ya. Bisa kan semuanya membuat karangan pondok? Nulis palagraf. Di kaca 33 pancen hidep ieu dihandap aya gambar pek ku hidep jieun palagrafna atanapi karangan pondokna dumasar kana gambar. Ulah hilap tanda bacana huruf ageng titik komana kedah diseratkeun anu leres. Mangga ditingali contoh gambar nu kahiji. Ieu aya gambar murangkalih anu nyuju meser lauk cupangnya di tempat icalan lauk akuarium. Mangga jelaskeun kumaha caritana. Oke, gambar kadua dicaritakeun. Ieu aya di mana sareng nyuju naon dicaritakeun nya, ditulis palagrafna. Tuliskan ceritanya berdasarkan kepada gambar di atas. Kitu oge kanggo gambar anu katilu mangga dicarioskeun diserat ngeunaan naon ieu karanganana sareng anu kaopat ngeunaan naon diseratkeun di buku hidep di kaca 33. Upami atos mangga dipotokeun dikintun ka ibu. Kumaha murid-murid ibu sadayana tiasanya ngerjakeunana mangga dikerjakeun sewang-sewangan. Wilujeng diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.